paket isinya tai kotok. Saya curiga ini anak buah Kang Darman. Semua anak-anak KJS kumpul besok di markas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KJS Tim Official mempersembahkan sebuah video parodik preman pensiun keempat. Apabila ada nama atau cerita yang sama, itu hanya kebetulan. Ini cerita hanya fiktif belaka untuk menghibur semua masyarakat yang kini tengah mengalami pandemi corona anu musimkeun teh. Semoga video dari kami dapat menghibur semua pemirsa. Hatur nuhun. Ya, ada apa? Bilang ke anak-anak, jangan panik. Pancing dia dengan sebungkus magnum. Laksanakan sekarang. Saya dapat paket isinya tai kotok. Saya curiga ini anak buah Kang Darman. Tadinya saya udah atau kira-kira isinya magnum. Siap Kang, untuk si Darman CS yang masuk ke wilayah saya dan diperiksa dan digeledah. Barangkali ada di dalam artinya magnum begitu. Bendera perang sudah dikibarkan. Apaan anak Kang? Zaman aya nama ripuh ya. Gara-gara corona anjing. Iya. Cari kerja susah, keluar rumah susah. Jelema dikurung, dipoyankeun, disemprot, mas manuk, terus berkicau. Kiraha jomblo anjing berakhir. Apa kita nyopet aja? Aduh, Kang, saya mau daftar jadi copet. Mau pencerahannya dong. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Punten. Mangga. Kang, ini jasa pemindahan uang masih buka? Siap, masih buka. Kamu miskin? Siap, miskin. Kamu pengangguran? Siap, nganggur. Kamu lemah iman? Siap. Iya. Lemah iman, lemah iman. Silahkan kamu gabung dengan senior-senior kamu. Usaha hese. Ewean hese anjing. Mabuk hese. Lu Semua anak-anak KJS kumpul besok di markas besar. Di mana? Di mana? Di mana? Kisah hitam. Cetan. Cepat. Catang. kasih perata ke Bandung siap. Siap, PTW. Kami siap merapat ke Bandung. Kami jeung ieu pemotongnya ke daftar. Serius? Serius? Ya balik ke diri tah. Nah ieu syaratna. Hiji, Miskin. 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 Miskin teh? Miskin. Gembel ah. Pengangguran. Pengangguran. Lemah iman. Lemah iman. Ya udah, mana pendaftaran anak kayak ke abdi dikirim ke bos abdi nu di Bandung. Nah,
Udah diajarin kan? Udah. Caranya pemindahan uang. Udah. Sekarang praktek ya. Ya. Tuh korban. Oke. Punten, ieu ukuran Excel-na ya. Ada. Ini ya. Lumayan. Yang kesame. Kamu miskin? Iya. Kamu pengangguran? Iya. Kamu lemah iman? Nggak tahu. Mabok yuk. Ayo. Ayo. Icot tuh Santi. Main badminton lagi yuk. No. Tolong pesanan saya Surabi Jejen yang ada gambar manuknya 3 itu dipending dulu. No. Saya maunya sepatu Adinda yang ori, yang belakangnya ada logo singkong 3. Oh yeah. Mau kalau cinta bahasa Inggrisnya apa? I love you baby. Kampret, cuma teh beneran ngomong tai. Kalau makan usia. Aduh, pap, kumaha cenah ya sembako acan turun-turun. Duit geus beak, dia doh. Beas oge beak. Enog beak. Stok mie oge geus leutik deui, pap. Kalau minjem duit, jangan kelewatan tanggalnya lah. Mana jalan pada di portal, motornya jauh. Mana bensin mau habis ini. Aduh. Bayar ngapa bayar? Liar deh kamar doh. Halo, Karmat. Orang yang nipu kamu posisinya sekarang lagi di Bandung. Namanya Picking Paramek Mindro. Sul, cari anak buah Kang Darman. Eksekusi sekarang juga. Dan bawa ke sini dalam keadaan hidup atau mati. Siap, Kang. Saya akan patahkan leher-leher tim Jamal CS dan tim oposisi. Kenal orang ini? Kenal. Gimana? Salah? Halo, gimana? Bantuin saya nyari anak buahnya Darman. Dapat info katanya tempatnya ke kebun. Oke, jemput aja. Anjing capek. Udah Vi. Ampun Kang, saya bukan anak buahnya Darman, saya tukang cilok. Dul, di mana? Saya lagi di kebon, lagi latihan golep. Bono. Ada apa? Eta, produkna Kang Darman geus nyebar. Oh, geus ka kota. Aku gulung wae kebon atuh sia teh. Oke. Oh. Ayo, baru ayana. Oh, non. Buat semua anggota KJS yang masih setia, besok kumpul di markas besar. Siap, kami merapat ke Bandung. Oke, saya merapat. Saya siap merapat ke Bandung, Kang.
Jangan pura-pura setia tapi jadi pengkhianat. Berangkat. Neng, Kang, ada apa? Akang hari ini harus ke Bandung. Ngapain? Ini Kang Cecep ngasih tugas sama Akang. Oh ya udah tuh Kang, tapi aja buat Kang Mus ya. Ya. Halo, bejaan nu lain. Kurang ngariung, bari bawa Mahnum di markas besar. Saya mau ke Bandung dulu. Ada tugas dari Kang Cecep. Neng, kamu ke Bandung dulu. Ada tugas dari Kang Cecep. Ya, hati-hati. Kita lawan si Corona. Tapi besok saya mau ke Bandung, mau ketemu Kang Cecep. Mau sekalian beli sepatu Adinda buat anak saya sekolah. Papa mau ke Bandung dulu. Ada tugas dari Kang Cecep. Iya, Pak. Hati-hati di jalannya. Salam buat Kang Mus. Sudah susah, jangan kita ambil susah. Jangan usik kehidupan saya. Saya jamin kalian celaka. Apapun yang terjadi, saya akan datang untuk Cecep. Bahayana kumaha geus marenta izin kan. Geus minta izin kan apa majikan? Enggak. Hah? Guys. Kan? Atos saya di kemarin. Kami mah siap orang sang ini. Belaan Kang Cecep. Si hancur euy si Darman euy watir. Apa bareng? Nungguan simbe heula paling tinggi. Oh, simbe lila euy. Keur di jalan ya. Oh. Bang, naon Bang? Keur ngadaguan dirinya. Kumaha ke Bandung teh jadi henteu? Tanyakeun heula Pak di sini. Kumaha jadi henteu ke Bandung teh? Ayeuna mah jadikeun wae. Urang kan geus ngoplat teh. Nah, riung nya. Dia geus izin, dia geus izin. Ayeuna urang gedekeun ka Wani. Nah, piceun kasieun. Gusatkeun we mah. Oh, siap. Tapi namanya Mindro? Ya. Yang menipu Sarpak yang dari Kerawang 50 juta? Ya. Satu anak. Ikut. Pergi. Beri sana. Ampun Pak. Sarpak, Mindro sudah saya ketemukan. OTW sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugrining puji anu sampurna kalayan pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Anu mikaulas mika asih ka abdi-abdina sadaya anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka anjeunna. Rahmat sinareng salam mugia ditetepkeun ka pang abdal-abdalna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dikiatan kalayan mukjizatna supados janten rahmat ka sakumna alam. Dina ieu waktos simkuring ka papancenan ku pangersana Bapak Ketua KJS, pangersa Insinyur Haji Gronek wirehna dina ieu waktos atas nami tim kreatif KJS sejana da dihapunten ka sakumna anggota KJS da urang di KJS asalna jauh jadi deket, asal teu wawuh jadi wawuh, geus wawuh bisa nginjem duit. Ku kituna urang ti sakumna tatar Sunda malah panginten aya anu ti luar, anu ti Kalimantan, anu ti Jakarta sok sanaos asli nama ti Sunda urang tiasa ngariung silaturahmi ku ayana KJS. Ku kituna simkuring ka papancenan ku Bapak Ketua kang ngadugikeun ieu hal naon sababna urang di KJS
sabab urang aya hiji kasamian nyaeta beuki heureuy tur beuki cawokah. Keun bae da cawokah mah ciri khasna urang Sunda. Lamun teu cawokah teu Sunda cenah. Tapi teh kitu oge meureun. Intina di KJS atas nabi tim kreatif sejak tawakub neda tawakub anu saageng-agengna bilih aya nu kasinggung bilih aya nu teu raos ieu maksudna mung sakadar hiburan. Upami aya nu kasinggung upami aya nu teu raos berarti sia teu kaopan leungitkeun teu kaopan kusabab ceuk Allah ge ulah tim kreatif kunaon panginten ngayakeun acara heureuy bobodoran diniatan sakadar ngahibur. Urang sadayana mudah-mudahan kahibur, lamun teu kahibur berarti sia teu bisa seri susah. Kusabab meureun teu meunang bantuan sarua jeung aing. Pun saur bae carek hapunten bilih seur kalepatan da intina mah sejan neda dihapunten neda tawakubna wirehna panginten di acara video atanapi bobodoranna KJS aya hal-hal nu rada nyeit kana ati, rada nyuat kana manah. Ulah janten nyeri hate, kusabab nu nyeri hatean teh sok susah hirup. Da dipanjang naon atunya, dipanjang-panjang kadinya, dipondok-pondok kadinya, panjang teuing karunya ka ibu-ibu. Pondok teuing karunya keneh. Teu ngeunaheun pondok. Intina panginten nedas pisan si hapunten anu saluhur-luhurna sapanjang-panjangna saageng-agengna salebar-lebarna saluas-luasna kasadayana ulah janten raheut manah ulah janten nyeri hate da ieu mah sakadar bobodoran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, yang harus kalian perhatikan adalah pitch controlnya. Pitch control. Samsul. Cikarang. Jonggol.